Naon atuh padepokan teh? Padepokan teh tempat anu dilebetna tiasa ngawadahan perguruan-perguruan. Oh, janten skupna teh langkung luas. Maka nilai perguruan nyiptakeun naon pahade-hade. Kalakuan jeung ucapan atanapi pok-pokan. Tina hasil perguruan ieu anu beda karakterna, beda cara didikeun pendidikanana, dumasar ka naon anu diajarkeunna, tapi hasilna pahade-hade pok-pokan, maka diumumku namanya padepokan. Pahade-hade pok-pokan. Padepokan. Pahade-hade ucapan lah. Tah, eta teh sanes juru silat. Eta mah nunjukkeun abdi pasti juara 2. Pamirsa tangtos uninga yen dina kahirupan urang mah teh papasangan. Nya, maksudnya papasangan. Aya beurang, aya peuting gitu tah. Aya sedih, aya gumbira. Patali sareng hal eta ame urang gumbira teras kedah kumaha. Pamirsa YouTube engke urang bari disarengan ku Kang Cepi Kusuma patali sareng hal spiritualis kasundaan, filosofis kasundaan. Aya sisindiran, dagang gorengan manis sepi, akhirna melilang layangan. Di sarengan Akang Cepi ngaguar pusaka parahyangan. Kang, keren Kang. Mun abdi teh kataji pisan ku ayana padepokan silatnya pusaka. Padepokan pusaka parahyangan. Padepokan pusaka parahyangan. Puspa, mun disingkat Puspa. Puspa teh kembang. Pemedi angse teh seungit. Eta teh lebet deui kana silih wawangi. Silih wangi deui wae. Kang naon namina geuningan sanes paguron silat pusaka parahyangan bet padepokan. Iya kan aya orang Sunda mah da teu sambarangan masihanami teh sok aya unsur filosofi jeung harti. Laras. Tah kumaha Kang? Janten latar belakang padepokan pusaka parahyangan teh ieu waris ti sepuh abdi. Aki. Aki teh jawara silat di Garutna teh. Nah, janten pun aki kapungkur teh nganamian teh pusaka parahyangan. Pi tah ieu pusakana parahyangan teh ceuk aki teh. Muhun, naon dilebetna? Muhun. Pelajaran menpo usik, ulin usik. Aya jurus pengendalian. Pengendalian diri. Aduh, eta. Aya jurus pengendalian diri, eta anu ngalibatkeun konsentrasi, atur napas. Nah, didinya aya jurus dasar ke diri, jurus alam. Leres dua cik abdi keseimbangan ya. Diri jeung alam. Pan kudu saimbang ya. Leres. Tah didinya janten sanes kunaon beuteung paguron. Nya tah kunaon sanes paguron. Nah, paguron aya di padepokan. Sistem ajaran didikan namanya perguruan, paguron teh. Aya sistem didikan tadi silat, menpo, ulit usik. Aya sistem didikan tadi olah napas. Jurus diri, jurus pengendalian diri. Pengenalan diri, pengendalian alam, pengenalan alam. Nah, ditampi ngaguar makna filosofi ngeunaan hirup, kahirupan, panghirupan. Alah geuning, kahirupan, panghirupan. Tak cik-cikak urang guar tah jero pisan ya. Nah, kayak urang guar heula sedapnya. Ieu mun. Nah, kumargi kapuguh sepuh mah teu disistemkan. Mohon. Ya. Saguluyurna. Abdi teh nyungkeun we di Pak. Kumaha teh ieu pamiku abdi disistemkeun. Leres. Aya pengurusna, aya pertanggung jawab. Sok we cenah kudu bisa nginung ka waktu. Bapak kajaman. Asa ulah ingkah balilahan tina purwa jeung daksina. Ulah owah gingsir. Wah, ulah ingkah balilahan tina
tidak purba jeung daksina. Daksina. Ulah ngaleungitkeun esensina. Nah, maka didinya ku abdi sabada pun aki ngantunkeun, pun bapak ngantunkeun, ku abdi didamel we padepokan ku produk-produk anu diwariskeun ku sepuh abdi. Wah, luar biasa. Padepokan ieu teh Pusaka Parahyangan teh dumukna di mana kan? Nah, asli nama di Garut, di Rerehan Kampung Ciberem, Desa Simpang Sari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Atuh seket Kampung Bareto. Sumuh. Oh. Gitu. Kang ai artina ya ti Puspa ya ti Pusaka Parahyangan ya. Nah. Naon atuh padepokan teh? Padepokan teh tempat anu dilebetna tiasa ngawadahan perguruan-perguruan. Oh, janten skupna teh langkung luas. Luas. Maka nilai perguruan nyiptakeun naon pahade-hade. Kalakuan jeung ucapan tapi pok-pokan. Tina hasil perguruan ieu beda karakterna, beda cara didikin pendidikanna, dumasar kana naon anu diajarkeun, tapi hasilna pahade-hade pok-pokan. Maka diumumkeun namina padepokan. Pahade-hade pok-pokan. Padepokan. Pahade-hade ucapan lah. Bener. Nah, ada ucapan teh gambaran tina paniata. Bener, potret saha urang tina omongan ucapan. Tah, nyurup naon Pusaka Parahyangan. Naha bedog, naha keris, naha kujang. Pusaka teh leres. Tah, eta mah bagian hasil karya tina pusaka diri. Oh. Tah pusaka teh pusaka anu lumrah. Eta buatan manusia. Muhun. Anu dicanak tina biji besi ditempa dibuat dibikin dibentuk rupa gaduh cara jeung cirina jeung fungsina bumulung jadi senjata anu pusaka. Tah urang ge sami ieu. Hirup dijieun ku saha, direncanakeun ku saha. Bener. Proses. Tina biji besi jadi kujang kan aya prosesnya lah. Proses urang ge kieu teh aya prosesna. Diatik ku kanyaa, dididik ku kadeudeuh. Welas ti bapa asih ti indung. Tina kanyaa indung bapa bumulung jadi urang tina humerang rumenggang bumulung ngawujud nangtung kolot ngora lahir. Tah sami sih jadi tempat kieu. Janten ima kuring jeung kurungna teh. Nah, kuring kurung hiji. Jadi pusaka anu dina lebet ieu sanes ukur pusaka anu tadi buatan pusaka diri atau napi pusaka parahyangan. Para teh luhur. Hyang itu gaduh katetapan mulia. Saha luluhur urang indung bapa urang luhur urang. Tah pusaka ieu pusaka diri. Nah, pusaka diri. Kenal kudu hade-hade pok-pokan. Cek pokna tekad kieu, pokna ucap kieu, pokna lampah kitu. Tah eta teu komitmen, teu konsisten. Seueur enak kiwari kitu, matak seueur ditewakan. APK lah ini. Pusaka dina ieu, Pusaka Parahyangan itu awak sakujur. Anu mangrupakeun aya datna, tah ieu datna kieu, sifatna kieu, asmana ngaran Cepi nya. Apana pagaweanna kumaha? Nya. Dagu mulung dipisah-pisah. Datna naon? Leungeun. Nah, sifatna kieu. Ngaranna leungeun, pagaweanna nulis ngepeng. Tah, dina awak urang oge ngandung dat sifat asma jeung apa. Tah di Pusaka Parahyangan digali eta teh. Leungeun teh leuleuy kadeungeun, usik siku teh usik jeung laku. Aduh. Suku teh panyuk suku laku, tuur teh tutur jeung ukur. Anu jero. Tina leungeun ke laki-laki nah, eta. Leungeun teh leuleuy kadeungeun. Somea hade kasema. Ya siku ieu. Usik jeung laku, kudu kumaha. Maka lungsur we kana naon? Kana main pola.
Main pola. Main pola selain main poho. Oh iya. Main pola. Ada aya pola. Polanya. Da usik tina pengenalan. Iya. Akrabna wawuhna diri urang jeung urang. Aduh eta bener wawuhna diri urang jeung urang. Sok loba diri lo poho kana dirina teh. Lara siga ceuli. Nah, ieu datna kieu. Nya, kieu muhun. Sifatna kieu, warnana, rupana. Nya, rupana kieu. Ngaranna ceuli, pagaweanana rangu. Deng, alat keur ngadenge, da ngadenge lain ku ceuri. Nya. Da keur bobot mah ceuli aya teu ngadenge. Teu ngadenge. Bener nya abdi ge mun bobot teh tara ngadengena naon. Nah, parahyangan teh luluhur. Pusaka teh aya naon jaba eta ilmu, panemu, jampe, pamake, tata cara hirup, nya, tata krama, ilmu tata krama, undang usuk, adat istiadat, kebiasaan, tradisi, nya, eta teh pusaka sami. Aduh, jadi teu jauh-jauh dengan pusaka tehnya di diri urang. Nah, Kang tadi teh kan siku. Enak lebat ka dieu. Tutur jeung ukur. Tutur jeung ukur. Ka mana lain ka urang teh maka aya suku panyuk sruk laku. Suku teh panyuk sruk laku. Nah, dina leungeun leuleuy kadeungeun usik jeung malik di dieu aya ramo rasaning manungso. Rasaning manungso nya. Buka buku kahirupan urang. Aduh bener. Eta euy. Nah, di pusaka parahyangan, di Padepokan Pusaka Parahyangan, sanes mungkul ngagali tadi nya seni ibingna. Oh. Sanes ukur seni menpona. Tapi ibing. Tapi inti di mana seni eta lahir? Leres. Di mana seni? Kan buah eta mah. Leres pisan. Bunga-bungana lah. Buah tina naon? Tina hasil anu ku urang dipilih. Aduh. Maka kunaon dina silat suku katuh heula. Nyanya sok katuhunya. Katuh heula kakare kenca. Nya. Jadi hade heula. Karet geus. Da adeg-adeg teh jeung nu hade heula. Oh, kahadean heula. Dihareupeun da eueuh anu punten. Anu jurus langsung nyerang teu aya. Laki seula karek nyerang. Leres pisan. Nyanya. Tah eta mah buah tina pemahaman pusaka diri urang. Wah, jero euy. Luar biasa ieu pusaka parahyangan teh janten tina luhur sausap lamut, ti handap sausap dampar. Eta teh sadayana teh pusaka. Hiji pusaka tadina aya rupana, aya cara, aya ciri, aya mangpaatna, aya gunana. Aya filosofina, buuk buah ukuran. Oh, buuk teh buah ukuran. Mastaka atana pi hulu, sirah, sisir jeung rah-rah. Sisir jeung rah-rahnya. Buah ukuran, itu kurang di sisir jeung rah-rah. Bener dirapi. Nya. Nya. Sadayana aya makna, ieu teh kitab anu kurang kuda dibu. Bener kitab kehidupan teh lain ti batur, ieu diri urang nya. Maka nalika urang wawuh jeung diri urang, tina teu urang bakal wawuh saha nu nyiptakeun urang. Bener. Sang Hyang Nu Maha Kuasa. Tah di Pusaka Parahyangan teh pengenalan tentang hal-hal anu dieu. Terus kumaha cara urang ngendalikeun? Aduh ieu ilmu jeung ngendalikeun ieu ilmuna eta ngendalikeun nya kan. Kumaha ka ngendalikeun eta? Hirup terlepas di opat unsur. Opat unsur. Taneuh. Seuneu, cai, angin, taneuh. Nafsu opat, amarah, lawama, sabuya mutmainnah dikendalikeun ka saha? Jeung ngabdi ka saha? Bener ieu. Ngabdi ka urang. Eta teh nya balik deui ka urang. Paingan filosofi kujang tina bahasana istilahna kujang teh ku urang jang urang. Eta meureun. Aduh leres pisan kan. Jadi dina produkna tadi panjangnya apa? Terus Pusaka Parahyangan. Tapi luar biasa ieu. Buka sanes kantong hal anu nyangkut hirup. Hirup teh urang jeung urang. Urang jeung urang. Kahirupan teh urang jeung hirup nu sejen. Oh. Boh sasama. Boh papada. Jeung sasama makhluk. Aduh bener. Kahirupan teh panghirupan urang jeung sasama jeung papada ngawujudkeun hiji kabagjaan. Naon? Cukup tuangna, cukup naonna. Aduh bener. Aduh luar biasa. Gitu. Upami kitu Kang ieu Pusaka Parahyangan teh lahirna teh di Garut. Lajeng
Manawi namanya. Aya cabangna se Indonesia. Cabang nanti aya di Bekasi. Bekasi. Di Bandung aya Ranca Ekek. Bandung Ranca Ekek. Oh. Ranca Ekek Bandung di Bekasi. Di Bekasi itu aya 2. Nya. Di Bogor 3. Di Bogor 3 cabang. Gusti. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Di Lampung, Banten. Di Banten. Di Solo. Di Solo. Di Solo aya. Di Surabaya aya. Sareng di Nganjuk Jawa Timur. Di Sumateranya aya. Di Lampung. Di Lampung tadi. Kang ieu patarasan abdi. Ieu kan pusaka parahyangan. Ai sugan abdi teh khusus kanggo orang nu aya di tatar parahyangan. Nah itu di marginal nya deui marginalkan deui nya. Parahyangan teh urang teh tatar parahyangan. Teu eksklusifnya. Sunda hungkul teu. Tatar parahyangan, Pasundan tatar parahyangan. Tempatna para luhur agung. Oh nya. Parahyangan teh para karuhun agung teh misalnya seukur di urang. Bener. Jawa Tengah, Jawa Timur, di Madagaskar atau di Amerika sekalian aya para karuhun agung. Allah bener ieu leres parahyangan. Orang parahyangan kan universal. Salam dunia semesta. Konsep parahyangannya semesta. Luar biasa. Nah, ayeuna urang kadang-kadang esok ieu naon namina teh egosentris. Bahwa parahyangan itu ukur di tatar Pasundan. Nya leres. Kalabat abdi Kang tah. Salah abdi teh. Sareng kuku egosentris urang nganyiptakeun hiji pembatas ka daerah-daerah nu sanes anu mana maranehna alim. Mengakui bahwa manehna ge boga parahyangan. Kan itu kan. Ya papasangan. Mata kedua katantuan anu ngaku jeung nu teu ngaku. Laras 2 tadi di awal abi nyebutkeun 2 teh aya nu ngaku jeung nu teu ngaku. Aku mah Kang urang ngajelaskeun ka nu teu ngaku eta. Ayeuna mah saresna mah teu kedah ku urang dijelaskeun. Mohon. Maranehna kedah ngaku urang. Nya tah ieu. Tapi urang sebagai orang Pasundan anu dibuang ku tatar parahyangan tunjukkeun parahyangan nyontohan dijawab ku tindakan bener. Terus ngobrolkeun parahyangan pasti surup kana perilaku adab ilmu jeung adabna margi aya jelema nu gaduh ilmu tapi teu boga adab. Koruptor lah abi ge terang eta mah. Gitu tah pusaka parahyangan. Dan produk pusaka parahyangan saresna aya 3 tingkatan. Oh aya strukturna 3 tahap. Di pusaka parahyangan teh. Dan murang kali SD, SMP, SMA eta ku abi diajarkan karena ulin usik. Ulin usik pencasilat. Nya panginten lebet ka PPSI-an. Mohon. KIPSIan. Mohon. Karasan abi di Bekasi teh wakil ketua PPSI. PPSI Bekasi. Luar biasa 2 jempol. Karasan di IPSI oge abi janten wakil ketua 2 bidang prestasi. Aduh. Ayeuna teh nuju ngolah atlet-atlet prestasi kangge Bekasi malah. Kita dapat parahyangan sami eta ge. Cek abdi ge mainna 2 akang mah di IPSI aya, di PPSI aya teh 2 lembaga pencasilat anu diakui pemerintah di Indonesia. Dua-duana lebet. Sugan ke mangga hiji deui Kang. Terus Kang, luar biasa. Kantu atas eta tingkat eta namanya tingkatan menuju kedewasaan. Kedewasaan teh jalmi-jalmi anu pencarian. Kan lebet ka padepokan teh hoyong diajar diajar gaib dan lain sebagainya geuning. Muhun. Arif tukang debus. Kang Arif, halo. Aya eta ge, tapi merupakan sebuah konsep dirikan cangkangna eta teh. Debus, demonstrasi budaya Sunda. Singkatanna teh Debus teh. Debus teh demonstrasi budaya Sunda. Sampai terang abdi. Nah, atus kitu naon atuh nu matak jadi kuat awak urang teh? Nah, kuat ku bendana atawa kuat ku naonna? Tah ieu Kang. Nah, dipelajari di dinya. Leres. Sangke naik di dinya aya katauhidan.
Oh, tauhid. Atuh muster deui ka Sang Hyang Pangarsa, Sang Hyang Kersa. Da kadinya pangaenten. Maka pamiangan, pagelaran, pambalikan urang teh kudu apa? Kudu nyuruh. Erek ka mana balik teh? Oh. Tah, di Padepokan Pusaka Parahyangan teh produk-produkna teh eta. Janten eta teh produk. Da urang teh teu akrab jeung diri urang. Bener ya. Kumaha atuh hiji waktu nyempatkeun waktu urang keur badami jeung diri urang. Nya. Urang ngobrol jeung diri urang. Tong boborah ka batur ka gorengan jeung dosa. Leres. Ka Gusti oge teu ngaku. Da mikirkeun disumputkeun. Eta di aku padahal nu maha kawasa mah nya apal. Geus we. Mun bade teh mah teu balik nyukeun widi. Abi bade teu balik bakal diwidian ada moal. Ku sabab teu mentah widi ngagulunsur we. Jadi eueun kagorenganan. Bener. Kitu, Bang. Kang Cepi ayeuna anggota anu tos aya sanusantara teh ye kirang langkung aya sabaraha ribuan kirang langkung. 1.500. Luar biasa. Eta teh hiji simbol pamirsa keuna naroskeun soal jumlah abdi karena kualitas dan kuantitas itu adalah tegak lurus. Janten inti nama anu aya di Padepokan Pusaka Parahyangan mah produk. Nu nembe produk nabi nembe uninga luar biasa. Kang anu caket ye kagiatan sareng prestasi kagiatan anu caket naon Kang? Kagiatan nu caket panginten persiapan kangge Pompropnya. Pomprov teh berarti Provinsi Jawa Barat. Allah. Karasan abdi Bekasi teh. Janten tuan rumah PON ayeuna teh kan. PON Pekan Olahraga Nasional. Waduh, kan silat mah janten salah satu materi nu dilombakeun. Abdi teh disungkeun Bekasi teh kedah 5 emas Pak Cepi. Target. Ku Pak Menteri Dito teh. Oh, ku Pak Wali Kota ketua KONI sareng sok atuh. 5 emas. Nah, ini menuju persiapan urang kali. Nya. Sareng penjaringan oge atlet-atlet memang anu menuju naon namanya teh. Berprestasi. Di pasihan tempat lah nya mangga sok. Eta urang kali anu tadi di kelas dasar. Nya kelas dasar. Di kelas tengah mah menuju pengkajian terus. Iya. Pemahaman atau penetapan pemantapan jurus. Hanya jurus diri, jurus alam. Jurus diri jeung alam. Dua deui wae kan papasangan ieu kada saimbang deui. Aya jurus seuneuna, jurus caina, jurus anginna. Opat dasar tadi. Jurus bumina. Kang sepil ya jurus seuneu nu kumaha Kang? Pendek. Manawi tiasa di. Jadi filosofina nya. Seuneu teh hiji energi atau hiji barang. Mata anu pisan nentukeun ayana kahirupan. Bener, matahari misalnya. Kan teh kumpulan seuneu. Nah, seuneu teh mangrupikeun hiji energi nafsunya. Seperti urang panas kan? Nya iya panas aya. Seuneu teh aya. Aya seuneu. Tapi teu gogolakan kitu. Nya. Seuneu ieu tiasa nyiptakeun panas baran ka urang nyiptakeun hiji mamala energi mamala jeung nafsu atau nepi keheul kesel nya eta. Aya si seuneu ieu teh ngabentuk hiji kasadaran. Iya. Da moal aya cahaya lamun eueuh seuneu. Bener. Moal aya cahaya mun eueuh seuneu. Maka dirinya wal ilmi nurul qalbi. Ilmu teh cahaya hate. Di mana atuh aya cahaya hate? Ti urang bisa ngolah jeung mika nyaho seuneu nu aya di urang. Pengendalian deui ieu mah gitu. Eta seuneu Kang. Seuneu. Pami cai. Cai teh calik di mana cai? Calik di panon. Cai anu ngawujudkeun tanaga urang. Cai linggih dina getih beureum. Getih jeung getah. Getih ti indung, getah ti bapa. Warnana beureum jeung bodas. Bener. Nah, urang pan kedah akrab sareng diri urang. Sakedik we urang eta kirang kena cai. Kumaha? Aduh, hipotermia gini kekurangan cai. Kirang seuneu. Atuh urang kapoek mah bisa masak. Calik we. Eueuh kahaya. Eueuh energi. Komo eureun
angin mah. Angin tak nya, tos teh nafas. Angin. Oh, kan tadi teh seuneu cai angin, ai taneuh. Taneuh teh wujud urang. Ai tina taneuhnya urang. Bener. Sanes tina taneuh tapi aci sari taneuh. Anu jadi pepelakan tetangkalan jeung sasatoan anu dituang ku ibu rama urang, anu gubulung jadi wujudna, anu ngalahirkeun nafsuna birahina, anu ngajadikeun urang. Sanes tina ieu amun urang tina taneuh, urang adu lanceuk jeung bata, jeung genteng, jeung gentong. Atuh urang ti uanya ka kenteng teh da di luar. Hartosna tina taneuh teh sumber kahirupan urang tina tumuh tina taneuh. Aduh ieu jero pisan. Matak jadinya kudu nyurup urang. Urang kudu siga seuneu da urang bagian tina seuneu. Urang kudu siga cai da urang bagian tina aci cai. Urang kudu siga angin bagian kana nyawa urang. Bagian tina angin. Urang kudu siga bumi sebab waruga urang ti bumi. Bakal terbalik teu manusia mun apa kadinya. Bener. Pasti mun apal pasti balik. Mun apal kan bakal nyeri hatekeun ka sasama moal. Moal da boga tadi welas asih. Di dinya aya jurus pengendalian 4 unsur alam. Jeung 5 ngahiji 4 unsur eta aku mulung jadi kekuatan. 4 eta teh ngahiji energi ti urang. Aduh paingan Kang Cepi tara gering nya. Jeung naon geus gaduh 50 tapi kasep wae. Jiga jajaka. Da aya konsep kitu Kang nya. Abi tos 48 Hah? Pada setengah abad? Nah jiga budak SMA wae. Moal SD meureun. 48 Kang. Ayeuna teh Gusti Nuan. Nah, konsep eta urang kudu akrab kudu wabuh. Urang kudu bener-bener. Mikanyaho naon kahayang diri. Bener. Ulah diri wae nu apa kahayang urang. Aduh seringna mah kitu. Saha anu bakal rusak teh awak ieu. Anu njumu badan kahayang. Tadi pada bukan pusaka parahyangan. Diolah aya konsep. Aduh. Paingannya di mamana sanusantara aya. Da ieu jero. Da urang mah teu kahalangan ku aturan, teu kahalangan ku agama. Bener, lintas iman, lintas budaya, lintas suku bangsa. Aduh keren. Da ngobrolna pusaka parahyangan awak sakujur warisan ti luhur urang. Kabehanana geus sami. Teu aya nu kaluar tina batu. Bener. Gitu. Luar biasa. Aduh Kang Cepi luar biasa. Seueur anu cilaka ku dirina, seueur cilaka ku polahna, ku sabab teu akrab, teu apa ka dirina. Teu nyaho kahayang dirina. Aduh bener. Suku teh boga kahayang. Meskipun suku ngabdi karena kahayang urang. Ceuli sami. Da urang mah nganuhunkeun teh, ukur nganuhunkeun nalika urang bagja. Alhamdulillah abi teh parantos kenging rezeki. Sementara menangkeun rezeki teh kunaon? Ku keupatna, ku lengkana, ku renghapna, ku kecepna, ku ketuk jantungna. Ku pangreungeuna, paningalina, pangangseuna, pangucapna. Bener. Pernah tuh abdi nuhunkeun kana ceuli. Teu pernah saumur-umur. Karek ayeuna. Sementara engke cenah jaga, ceuk agama. Nya. Saha nu ngomong? Nya. Ceuli nu ngomong. Nya nu ngomong. Leungeun ngabejaan. Nya bener. Dek minta pertanggungjawaban kumaha lu ayeuna cara ngobrol. Bener. Laras pisan. Wah, Pak Mirtup ieu masih kene seueur patarosan. Urang kawangku ku waktu 2 menit lagi. Eta kumaha beres 7 jam. Oh, pami urang ngaguar pusaka parahyangan. Ih, jero pisan boh filosofina, produk-produkna. Ai sugan teh produk teh barang. Goreng produk teh diri urang nek kumaha. Oke, Pak Mirtup, saatna waktosna urang closing statement kasimpulan kacindekan ku Kang Cepi patali sareng pusaka parahyangan. Mangga Kang Cepi. Leleuputan leleuweungan di arah hejo poena. Dedeuketan rerejegan bari urang teu apal diri urang saha popoena. Sama poena. Nah, ayeuna mangga urang sasarengan urang langkung akrab, langkung mikanyaho.
langkung mikanya langkung ngarti karena lain karena kahayang orang tapi karena kahayang diri orang sakujur supaya hirup orang rahayu bagya waluya salamet jeung bisa nyalamet. Waduh luar biasa. Kang Cepi Kusuma ya luar biasa abdi aduh lamun kuliah mah ieu teh 2 tahun kedaharannya pamirsa YouTube tangtos masih oge gagaduhan kapanasaran sapertos abdi upami hoyong uninga hoyong tiasa komunikasi sareng Kang Cepi lebet we kana Instagramna Kampung Bareto atau nabi ka mana Kang manawi aya naon deui Pusaka Parahyangan. Pusaka Parahyangan di IG-na aya Kangnya IG-na aya Facebookna aya mangga ketik wae Pusaka Parahyangan ngalangkungan medsos da zamanna zaman digital zaman AI-nya artificial intelligence kok kituna mangga diantos sangkan urang tiasa ngahijikeun rasa ngahijikeun oge naon rupi janten pamaksa dan hirup urang. Kang Cepi sekali deui hatur nuhun. Mugia sing sehat. Pamirsa YouTube hana huni hana mangke tan hana huni tan hana mangke. Ayana urang ayeuna kiwari margi ayana zaman bihari zaman baheula. Kukituna Warta Jati Sunda ngalangkungan podcast edisi spesial Pusaka Parahyangan ngahaturkeun nuhun mugia ieu sing janten inspirasi janten motivasi dina ngalestarikeun seni jeung budaya Sunda. Jati Sunda jaga titilar seni jeung budaya Sunda sim kuring Deni Gaclik sareng Kang Cepi Kusuma salaku narasumber ngahaturkeun nuhun mulus sahayu berkah salamet Sunda Mulia Nusantara Jaya.